pokoknya mah hiji lamun boga kabokon tong dibawa lalajo film nanti mana mah dibawa ke mana biasanya sok itunya nyaulah ke rumah makan ke hamur-hamur duit bawa ke kolam renang geus di kolam dengekeun geus di kolam renang kabogo maneh taranjangan komo eta nu dengekeun heul anjing atuh hei iya wing teh itu teh kan cek tadi cek kurang itu teh Bapak Dedi mana tukang kopi udah baheula sudah kang kopi di gedung itu di gedung baheula keur mahasiswa dagang kopi wae ayeuna jadi budayawan geusan jadi pejabat nang geusan jadi ayeuna mah jadi bapak budayawan jadi budayawan Jawa Barat wakil gubernur kita kapilih aing mah kaca Pak pokoknya Bapak sakada beli jadi menteri Pak gampang hirup mah lain urusan jadi naon jadi bupati jadi gubernur jadi naon we ge itu manfaat yang rakyat mah jang naon benar sanajan jadi dalang tapi ngabungahkeun mah alus daripada jadi politisi nyusahkeun aduh ribut we siap oke Pak sia ribut rakyat mah anger we ongkos sorangan benar Pak leres sia naon Pak carekan tetuman jadi naon ge nu penting menyenangkeun siapa jadi salaki nganyerikeun ka pamajikan itu fitnah saya selalu mencintainya mencintai siapa dirimu ya istri itu istri nu di mana wah itu dia mah masih tinggalkan udah aing cengir aduh aing aya budak lalajo di dia ini wajah penuh dusta wajah dustana kumaha ya wajah penuh dusta dustana kumaha kudu nama beungeut nu cunihin teh model aing nya model dalang dadang nya model ieu mah cunihin situ mah sidik teman sidik situ mah ari beungeut sia mah pan beungeut model sia mah beungeut soleh tuh sabab batur mah percayaan mun beungeut derujat model kieu loba nu resepeun tah eta jangan nyerikeun mah percayaan pasti neangan kabogo ge hese lamun dikawin satia salilana ari sia kumaha tuh di Subang di lemur aing saya ninggalkeun pamajikan jeung anak nyawa di mohon hei mohon gitu sih ayo ada jang sorangan ieu lah dengekeun ya dengekeun mohon naon sia di Bandung ninggalkeun teh Banyaran tuh di Banyaran ninggalkeun sabar hiji naonna sabar hiji di Majalengka oker ayeuna heeh di nagrak mana di Sukabumi eta mah para diulin aduh sia ninggalkeun teh ya ninggalkeun teh nya teu lalajo jadi sia boga anak sabar hiji 5 Pak 5 boga anak 5 ti sabar pamajikan mau 5 tuh anak 5 ti 5 pamajikan dengekeun naonnya umumnya kaum wanita di Indonesia di Jawa Barat harapannya cuma satu pengen punya satu-satunya suami yang setia dalam hidupnya satu-satunya suami yang setia dalam hidupnya satu cinta 1000 wajah hebatnya hebat siapa banget hiji cinta teh eueuh aya ngan itu kata ribu halus ya mending kena jadi rahwana atuh emang rahwana kumaha dasa muka dasa beungeut na 10 cintangan hiji jeung cinta hungkul sia beungeut rujat hiji cinta sia cinta cucrot tah ka situ cinta cucrot sia sarwana Lek pamacahan aing ngomong masalah
Rabi. Hah? Rabi. Lain gitu hang. Naona? Pan urang mah ngalaksanakeun amanat kolot. Hah, cek Nah. orang kumaha? Cek kolot lamun urang rek kawin, kudu milih-milih rabi, mindah-mindah rasa. Jadi lamun pamajikan keuseuh rasaannya pindah. Elo sia mah. Nu ulah kitu tuh. Kapan cek kolot na kitu? Hei, Oh, Pak, bos. kamu jangan suka merendahkan martabat wanita. Siap, mohon maaf bos. Kau anggap wanita itu bungkus kacang? Lebih dari itu Pak. Setelah kacangnya Bukan kau bungkusnya. makan, bungkusnya kau tinggalkan. Tidak boleh begitu. Iya, enggak Pak. Wanita itu adalah ibumu. Iya Pak. Ibu itu cuma satu, tidak pernah ibu dua. Betul, Pak. Betul, Dan Pak. kamu merasakan bagaimana ibu dua. Stres Pak. Makanya jangan suka menyakiti wanita. Sudah, nggak boleh mempermainkan Enggak Pak, lagi. enggak Pak. Abdi mah hiji kabagjaan Pak. Hiji kabagjaan abdi 5 kali rumah tangga. Teu acan pernah abdi Pak. Siapa tadi 5 kali? 5 kali rumah tangga teu acan pernah abdi karana Pak. Perawan jeung perawan. Ya. Oh, jagoan yang awewe mah urang mah. Emang mana bisa ngabedakeun parawan jeung rana? Bisa. Bisa na kumaha? Tain teh nyaut euy. Dengekeun. Nah, ya. Belajar aing. Lamun ohang boga kabogo, hayang teu katipu sabab ayeuna mah loba parawan disebutna ge aya awewe parabola. Ai Naon para Parawan jebol ti heula. Tah urang mah tara katipu kudu kitu han. kumaha Nah, cara? Sabab urang mah boga antina Kang. antina kumaha? Dek ditempo tina naon-naon sia teh. Lain ditempo urang mah. Tina naonna? Pokona mah hiji. Heeh. Lamun boga kabogo tong dibawa lalajo film. Anti Mana mah kumaha? Dibawa ka mana biasanya sok kitu nya. nyaulah ka rumah makan ka hamur-hamur duit. Bawa ka kolam renang. Geus di kolam dengekeun. Geus di kolam renang kabogo maneh taranjangan. Komo eta nu diranjang Dengekeun heula anjing atuh. Hei. Dengekeun heula. Kasih garing begitu dah. Eta awewe kuohang gejeburkeun ka kolam renang. terus Tinggal ditempukeun sidik-sidik. Lamun di tengahna aya nu ngaberak-bak, berarti lain. Ya, bisa lain bisa Siapa pan lamun ngukur awewe tinu ki'i. tah. Bener siapa? Pak, bener Pak. Oh, ngukurna tinu ki'i siapa? So, jelaskeun 5 kali kawin kumaha ki'ina. gaya tilu Pak. Ji. Tilu. Nah, Naon hiji tilu teh? Parawan. keur kawin ka parawan, kumaha ki'ina. Parawan. Heeh. Parawan sok. Ieu ningan sok ada ieu. Anu Loba. mah ningan kieu ningan. Lempangna kumaha parawan apa beda? Gitu. Eta macam teh ke langsung teh. Sprint. Oh, eta parawan. Heeh. Randa anak hiji. Hah? Randa anak hiji. Mana anak hiji? Heeh. Oh, ada mah. Coca-Cola. Randa anak opat umur 50 tahun. Wah. Obat. Wah, eta mah. Aku galon. Geus intuan umur 75. Wah, eta mah tuh. Kasawah. Ajang bawona naon sia teh? Oh, ya ngangam. Ai palebah kieu mah nya ai seniman mah rata-rata elodannya. Elodan. Aya seniman saya mah tuh Putra Abah. Oh, nya. Cepot atuh. Teu acan kantos ka kuping, rucah di rumah tangga. Alhamdulillah. Nganya nyeri bojona mah teu acan kantos. Acan kantos. Kantos. Amin amin. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kareknya toke diontrok. Mata kegemeun nepi ka ayeuna. Mata mun kana turutan uing. Wah, mana kayak gitu nih ompong. Nobong ya pada resepsi. Saha harus sebut. Hah? Tugelo? Harus sebut di Hongkong sama jeng terus sebut. Ya lo kan resep kan kawing mah. Siapa yang suka sama lo?
Buktinya Apa? banyak anak. Siapa sudah liar, batur mah anak 5 dihiji pamajikan, dia mah anak 5 terima pamajikan. Itulah. Jadi mana mah nu bungsu nu cikal. Tanya sih kakak baru. Nungal. Nunggal. Mun. Jadi hiji. Hiji. 5 kali teh. Ingat. 5 pamajikan. 5